Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Citra Dewi Nur Agustin ti kelas 10 genep. Di dieu abdi bade ngadongeng Beurit jeung Hayam. Di hiji poe, Beurit jeung Hayam neangan dahareun. Maranehna manggihan sapotong sangu. Beurit ngomong, "Bagi duanya." Tapi Hayam ngadar sorangan bari seserian. Beurit ambek tuluy nyumputkeun endog Hayamna. Waktu Hayam neangan endogna, Beurit ngomong, "Sing ingat ulah tamak." Ti harita Hayam janji moal tamak deui. Sakitu we dongeng ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.